Ka gelis anaking hidup teh pupunden ati bebelahan nyawa anu dipika cinta dipika dedeh dipika asih ku ibu ramah hidup. Ibu Titi ibu hidup ngakandung hidup 8 bulan lilakna dina kaayaan ripuh leles lungse roba anu karasa tapi estuning ibu Titi tengah rasula anjana estu bagja rek gaduh jimat nyaeta hidup pisan anaking dugi ka hidup gubrak medal ka alam dunya anu gelis dirawu dipangku dipika dedeh dipika asih dipikanya lirna ngai nog beberau ayana hidup muntang karamah hidup anjeuna imam di kulawarga anu kedah dihormat di dama-dama ku hidup ramah hidup nyanak palita ieu oge hiji siloka salawasna anu jadi kolot mere pituduh jalan kahadean keur hidup ngadeg tiluan di palih dieu. Bapa dina dinten Ahad putri kakasih Bapa anu sakitu dinangna nengnekna ku Bapa bade dilepaskeun bade ditikahkeun ka hiji jajaka pilihan hatena. Bapa ridho Pak? Ridho. Ridho. Bapa kali Ibu ridho lillahi ta'ala ngalepaskeun hidup. Mudah-mudahan picarogeun Neng Tika lalaki anu sajati lalaki anu tanggung jawab imam anu hade kanggo anjeuna anu tiasa neraskeun kadeudeung sareng kanya Bapa sareng Ibu mangga ditiup eta lilina Pak tikawit dinten Ahad tanggal waler Bapa dunia akhirat kaneng Tika lungsur kanu janten carogena mangga Pak bismillahi Allahu Akbar. Alhamdulillah parantos ditiup Neng mudah-mudahan picarogeun Neng pameget anu sami dedehnya ahna sapertos ramah hidup nyaah dedeh ka Neng Nana dilesotkeun aisanana Neng Tika tikawit ayeuna kapayun hidup gera lempang ku sorangan ulah hayang menta wae ka kolot ulah hayang ngaronel wae kokolot geus waktuna hidup mulang tarima kanu jadi indung jeung Bapa mangga Ibu Bapa linggih dina kursi Neng calik di dieu mayun ka Ibu sareng ka Bapa nyalikan 7 sinjang ieu ngemutan ka hidup gelis ngemutan oge ka urang sadayana barang gubrak medal ka alam dunya hidup di bedong ku sinjang jaga oge upami tos waktosna urang mulih ka rahmatullah urang oge bakal dirurup ku sinjang ieu ngemutan ka hidup Neng Tika ka abdi oge ka urang sadayana mudah-mudahan urang sarengkak saparipola sing ingetkan aturan agama sangkan urang dina ngantunkeun ieu alam dunya aya dina karidoan Allah aya dina kaayaan husnul khotimah tetep ramah hidup gelis ramah hidup insan aulia Allah anu gagah anu sakitu tanggal walerna ageng anjeunna dug hulupet nyawa ripuh neangan rejeki jang bisa nedunan sagarupi kahayang Neng sok Neng nyungkeun hampura kanu jadi indung jeung Bapa oge mundut nu arestuna ti anjeunna mangga diaos gelis. Ibu dan ayah yang Teteh sayangi, dalam kesempatan ini izinkan Teteh mengucapkan berjuta terima kasih atas segala kebaikan ibu dan juga ayah, limpahan kasih dan sayang yang begitu besar kepada Teteh telah ibu dan ayah serahkan untuk Teteh. Ibu dan ayah yang Teteh sayangi, mohon maaf mohon maaf karena Teteh telah banyak dosa dan hilaf yang Teteh perbuat. Dari Teteh kecil hingga sekarang
Teteh selalu saja merepotkan ibu dan juga ayah. Dan Teteh belum bisa membalas budi. Belum bisa membalas budi baik ibu dan juga ayah. Ibu dan ayah yang Teteh hormat, Teteh memohon doa dan restu dari ayah dan ibu untuk menikah dengan lelaki pilihan Teteh. Semoga AA Eri bisa menjadi imam yang baik buat Teteh. Makasih. Hormat dan selalu tercurah untuk ayah. Bapak mangga diwaler naon rupi anu didugikeun ku tuang putri tadi. Teteh ku ayah didoakeun. Teteh yang airi rumah tanggana sing panjang. Dugi ka nenek jeung aki sareng sakinah mawaddah warahmah. Ayah sama ibu ridho lillahi ta'ala. Gelis anaking ibu ramah hidup parantos ridho lillahi ta'ala ngalupaskeun hidup jeung teu dipenta oge nu jadi kolot mah teu woleh ngadoakeun anak gelis. Ayeuna gabruk duanana amitan ka aranjeuna nyuhkeun doa jeung pangrestuna gelis anaking. Teuing duh anaki buah hati kembang soca Dedeh teuing anaking tika buah hati kembang soca mustika mamah jeung bapa dihampura pisan gelis sawangsulna hampura mamah jeung bapa ngan ukur bisa sakieu mika dedeh jeung mika nyaah ka hidup tapi hidup sing yakin ka dedeh ka nyaah nu jadi indung jeung bapa sapanjang jalan aya bade diseungitan ku kekembangan ieu ngemutan ka hidup anaking nam geramian aranjeuna ridho ngalepaskeun hidup tapi anjeuna mihape ceuli jeung panon hidup kudu bisa ngajaga diri ngajaga kehormatan hidup kudu bisa nyeungitan keluarga mangga ibu dihijikeun kembangna dicanakan ku ibu sareng ku bapak. Alhamdulillah kembang sataman tos dihijikeun kana cai bodas kadedeh ka nyaah indung anu salawasna nyambuang dedeh jeung nyaahna tan wates wangen ka hidup mangga ieu cai urang anggo kanggo ngawasuh dampal sampean anjeunna geulis. Amparkeun ieu anu bodas dina pangkonan hidup mayun ka mamah palih dia geulis. Ampar. Dua nana sok hidup usapan bari hidup ucapkeun istighfar minta hampura tika ka Allah dina sagala rupi dosa anu jadi indung sanajan anjeunna teu kedal tapi mungkin neng kantos nyentak mama eta hiji dosa anu mata ngalantarankeun Allah bendu ka hidup. Tobatan ku hidup gelis istighfar ka Allah dangat ayeuna pintu aras kabuka para malaikat aya mudah-mudahan doa hidup tobat hidup ke Allah ditampi ku anjeunna. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Diwasuh dampal sampean anjeunna. Alhamdulillah neng tiasa ngawasuh dampal sampean anu jadi indung buktos hormat tandanya dedeh neng kanu jadi indung anu jasa nak moal mungkin bisa kabeuli ku naon wae geulis hidup mah bagja neng tika masih kene aya indung bapa hidup teu sakedik nu sanes mah bahkan dulur hidup sorangan dina mangsana rumah tangga ibuna atana piramana parantos mulih ka rahmatullah hidup mah kedah bagja diseungitan dampal sampean ibu hidup.
aya paripaos Neng Tika hana caraka data sawala anak cilaka kekeh kolot nakababawa tadi oge parantos didugikeun ku ibu nam tuturkeun anu jadi salaki da eta kewajiban hidup rek mumara di Purwakarta rek bumen-bumen di Tasik nam ibu ramah hidup parantos ridho ngalepaskeun hidup mungguh gaduh puta istri manya bapak ibu kedah ridho wami anjeunna parantos aya carogena tantos anjeunna bakal ngestokeun langkung ti payun ka anu janten carogena ngan omat mi HP Celi jeung panon hidup kudu bisa ngajaga diri simpen deui dapal sampean ibu hidup mayun ka anjeunna hormat takdim gubrakeun mastaka hidup sing ikhlas kana pangkonan anjeunna mangga ibu. Duh ibu hapunten abdi hapun Tahram dampal sampean ieu anu duk hulupet nyawa init isuk balik tengah beting kadang-kadang kudu ngendong di panyabaan awak lalinu loba anu karasa tapi ku anjeunna teu diraos bakat ku hoyong boga rezeki leuwih jang nyakolakeun hidup dugikeun kan mukakeun lawang kabarokahan Allah ridho Allah keur hidup mangga di disengitan dampal sampean anjeunna gelis alhamdulillahirabbil alamin disimpen deui dampal sampean anjeunna tetep sing lelep kalayan pinuh ka cinta tah anjeunna ramah hidup anu ngayuga anu nyaah salawasna ka hidup gubrakeun mastaka hidup kana pangkonan anjeunna nyaluuh munut nu ajeng pangrestuna gelis Dedeh teuing duh anaking jimat apa berang peuting dedeh teuing anaking Tika jimat bapak kacinta bapak kanyaah bapak didoakeun sing bagja anaking hampura bapak ngan ukur bisa sakieu mika dedeh jeung mika nyaah ka hidup tapi hidup sing yakin salawasna doa bapak nyarengan hidup tangkep ramakna gelis alhamdulillahirabbil alamin tangkep sabelah deui gelis taarna neng dicium ku bapak ya salam geula karaihid din Fikri mangga komo keur alit masilih baeudan silih paseaan sok ayeuna silih doakeun gelis mudah-mudahan sapala putra Bapak Kuswandi di dieu sing arageng milikna luhur darajatna sok komo kade Fikri mah anjeunna putra pameget hiji-hijina titipkeun bapak sareng ibu ka anjeunna neng da puguh neng mah ayeuna tos gaduh caroge tangtos neng ayeuna mah bakal ngaulaan heula anu janten caroge titipkeun ka Dini sareng Fikri anu anjeunna masih sasarengan sareng ibu hidup di dieu gelis Bu Hajah Eho Suwandri sok punut doana doakeun ku neng Ibu Haji sing panjang yuswa tangkep eyangna sayang lajang di papai anu aya di dieu mangga neng salam Ibu Titi lungsur oge nepangan tuang ibu kanggo munut nu apang restuna ibu bade gaduh maksad mudah-mudahan sagala rupiah sing lungsur langsung
kalih ibu Ramakna. Saupami salami Neng Tika ku melendang di alam dunia. Bilih salami Neng Tika dikawit balik dugi ka ayeuna. Ibu bapak kantos kabetrik ati kasih geng manah ku cariosan anjeuna anu matak teraos kana manah atanapi ku rengkak paripolah Tika anu matak nyentuk rindatna sarang sagala rupina anu matak teraos kana manah urang silih lubarkeun ulah urang silih hapunten ibu margi dosa sareng papada jalmi mah sesah sate acan dihapunten ku eta jalmi maka Allah moal ngahapunten ku kituna hapunten Neng Tika ti lahir dugi ka batin bilih janten gantar kakaitan hawatos anjeuna bade nyorang kahirupan anyar peryogi pangampura ti sadayana hapunten Tika lahir batin doakeun anjeuna mudah-mudahan rumah tanggana anu bade disorang estuning mulus rahayu berkah salamet aya dina karidoan Allah oge aya dina doana ibu-ibu bapak-bapak sadayana mangga ulah ngopet ulah koret kanggo ngadoakeun batur margi urang yakin ngadoakeun batur investasi ngadoakeun diri sorangan kabilia palih dia gelis hiji deui Bismillahirrohmanirrohim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallim mutaslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, mujang ningali ka kamera, salam alaika, sholawatullah. Papa heula ti payun tilu siwur neng panganna di dieu. Ya Allah pangeran abdi pamugi tiasa nampi kana amal ibadah abdi anu hina diri abdi. Allah ya Nabi salam cur mancur banyu pang banyu hirup cai suci panglokat raga sukmana mugia ieu cai doa sing janten sababiah tiasa meresihan rereget dina lahir batin Neng Tika calon panganten mugia anjeunna sing mulia waluya tur bagja salalawasna amin. Ieu acara siraman panganten nu papasangan mugi Gusti Allah nu eman ngalungsurkeun kaberkahan. Ya Nabi salam alaika, ya sing pada asih sadayana makhluk Gusti sing padanya pada gegetur dedeh kahidep anu lungguh timpuh andalemi binarung daya pangumat lumungsur
Ti Allah anu maha kawasa kahidep tika calon panganten anu soleha. Mugi lungsurkeun cahyana sae lahir sareng batina sae rupi sae manahna sifat soleh salalawasna. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul Cur mancur banyu pang banyu hirup ti islantis tirtaning rahmat setra raga katut sukma disangling widining Gusti dilokat kersaning ilahi. Sholawatullah alaika. Ilahi amugin nampi kana pamaksa dan abdi ieu panganten nu suci dijaga diriksa ku Gusti. Nabi salam alaika, Ya Rasul Ieu calon panganten lir nu geulis Dewi Ratih nu angkat pawitan asih disimpai tresnaning tresna angkat nyacat mugia pinuh ku rahmat. Amin. Ciptakeun rumah tanggana jantan sawarga di dunya sareng aya karidoanana ti Gusti Allah Ta'ala. Istajib ya Allah, Istajib doa bisa dana kanggo ieu calon panganten ya Robi. Istajib doa bisa dana ya Allah. Doana Istajib doa bisa dana ya Rahmanu ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum anjeun mangadangu ya Ya Allah. muji madalati, Yuswana mugi panjangkeun ragana mugi sehatkeun darajatna diluhurkeun dunya akhirat bagjakeun. Istajib ya Allah doana, istajib. Hiji dua tilu. Allah ala Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah.
prosesi upacara adat ngara sareng siraman Neng Tika Anissa Lestari Kuswandi, putri kakasih Bapak Kuswandi sareng Ibu Titi Suwardi, dina dinten ieu dinten Jumaah ping genep April 2018 di Komplek Danau Permai Sumedang Parantos Rengse. Hatur nuhun ka para bapak ibu sepuh wargi sadayana anu parantos ngaluuhan ieu acara. Hatur punten tangtos salami mandu ieu acara seueur hal anu kirang sapagodos dina manah bapak ibu. Hatur punten anu kasuhun cag urang tenden dihandeleum sieum tunda dihanjuang siang paragi nyokot tinggalkeun. Sim kuring pun rini amit mundur amit mungkur. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala zaduka wa la ilaha ghairuka. Ilali kofi amalilah wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.